حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saweke. Udah. Agak dia. Asa gue tenang. Ada sorangan hudang duaan, san. Sorangan hudang duaan. Udah. Udah baru hudang kan. Wes sok san hudangkeun nya. Teu kabeh. Buru atuh ah. Udang. Dia. Rese. Bodoh. Mata. Wah, Mang, pesantren di dieu tebetah. Nah, tebetah kunaon, Mang? Biasa di imah teh datang 5 kali. Di dieu mah 2 kali. Tuang pengen teh jeung tempe. Di imah mah jeung daging ayam. Sabar memang. Da urang ge sarua tebetah. Sabar we, Mang. Kan urang teh keur thalabul ilmi. Hari tadi subuh saha nu kitu nih cacing calang. Depan maneh. Terus mah urang nyeuseula geus beurang. Ayo tuh ah. Nyesel. Tuh ah. Nangis sarua nyeuseul ah. Tulisannya lain saudara. Biasa tadi. Ini semangat ini misalnya. Nya tuh semangat bersih. Jadi kumaha cara rame semangat teh minum kacampe gitu. Iya deh ya, munhan mang, bayang tuh main itu menghapus masa lalu. Anjir, Mang, dia orang makhluk saha? Sama ke bawah. Geus lah, geus, euy kan suruh.
kabur-kaburangan. Ayo barudak, kita mulai dengan memacul. Siap. Kira-kira, dan nih kadi heula. Nah, san. Ari mah kumaha mau pacul teh? Mana paculna? Mana mah teu balik mau pacul teh. Ai gagang naungkul. Mana ge sarua teu balik ka sawah mau pengki. Naon? Padahal mah dek sabari nyapukeun masa lalu. Kan bae urang mah penting mah barang gawe. Asa wono ojeg, ieu ngadon ngepel. Reung, nanaonan maneh ngepel sawah. Bersih. Cik atuh sawah-sawah teh mah teu kudu dipel. Aya kieu carita mah terus sorangan. Jang, kenaon didinya? Dol mang. Geus majah nang ngoprek budak ya. Tosana, masak heula. Ngomong ngoprek santri. Mami. Masak naon nih? Naon lah sok pasak tahu, tajeng sosin, mie, kandogan sok pasak. Sok malasaknya bener eta ngolongkeun eta kompor. Ngolongkeun. Sok ya, taruhnya itu barudak. Sok masak bener. Ih, di dia mah pasantren teh haridang jabat cai koneng kamar ASEAN Korea. Ya, lamun hayang-hayang ASEAN mah di hotel lain di pasantren. Ya, di pasantren urang baheula mah aya kolam renangan. Nah, ada di dieu aya kolam renang mah nya barudak. Heeh. Kolam renang di mana? Tuh kolam renang di Lebak. Kolam renang naon nu kitu? Kolam renang mending. Sugan teh kolam renang naon? Sok-sok masakna panas. Entos tong parasea wae enggakeun masakna disuruh mereka buru ka dieu. Itu bantuan marasak. Assalamualaikum. Gening tas beres. Ayo yuk. Lamun eueuh Arabsan mah moal daek masantren di dieu.
Buru atuh baru. Ih, kamarana ieu teh ngado naringgalkeun. Ngado Terus beres? atos. Sok atuh geura anterkeun kaburu sore. Ke sahami antarkeuna ke Abini. Ih, nirariweuh. Atos anterkeun mah ku Ame sareng ku Unga jig. Ah, Umi mah. Nya tuh Mi. Wah bos, wah asap kan? Betul, sama bori ulang. Ya makan ada haren weh. Buah batur eta teh. Buah batur kebangsaan nu ek ngala. Tuh si pas halus tatana. Nya cinta emak. Lu gayu asal mana ada. Mana pas ningali. Atuh eta mah cepetan. Ieu teh asal mana ada ngan kerusun teuing jadi we kieu. Daripada ieu naon anak ayam. Itu tadi nama dinosaurus bos. Maunya dinosaurus gitu. Tah yuk orang boga tato hiji deui bos. Lope obon. Naon eta? Bos, kita aya bos, aya obon. Bos, gimana ieu teh kata ngomong tato?
katawan, kawan ini mah gede. Oh, bener, mana ade. Lautan ada kolam susu, hutan akhirnya susu. Kela, nah selain gitunya liriknya. Alah, penting mah nyanyi weh. Oh yeah. Aduh, kumahanya cen setoran kabos cengeng kayak bahan dicerekan ya mah. Ah. Ai mana naonan? Awak reman euy. Di mana ini? Geus dihareup. Sal, mana yang geus boga setoran can ka bos cengeng? Macan euy. Ah, sarua jeung urang. Meuli carekan kitu Sal. Tuh inget tuh euy. Yang geus atuh lah, ieu urang ka bos cengeng. Hayu. Uyeh. Uyeh wah. Sal, itu nya tinggal euy. Taruang heula. Oh. Ieu tuang euy. Tuang. Ieu tuang euy. Aduh, nuhun nyi, tas ngintun tuangeun ka dieu nya. Mohon sami-sami. Keur geulis teh kayung yun. Ceng, segantai bidadari teh di langit hungkul. Nah kumaha kitu? Iya, bidadari na turun, Ceng. Turun ke mana? Turun ke sawah. Terjang. Babah teh sia tapaleun bos aing, bos cengeng.